Pasun. Wilujeng enjing ka pamirsa dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi Ki Sunda keur balarea disarengkeun ku Sim Kuring Aprilia Kusna salami 20 menit ka payun. Sim Kuring bade nyarengan pamirsa sadaya dina acara Sunda TV edisi Sabtu ping 20 Februari 2022. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngahajan nyiar kasap tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudarenana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus welasan taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoe Ude ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamirsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan Warta Sunda. Denget ieu, Sim Kuring pun Aprilia Kusna seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.